Alah, ceng, aya ku ngeunah teh hirup teh isuk-isuk geus dibere kopi. Alah. Nikmat naon deui hirup teh nya? Teu boga duit ge. Ngareuna hirup kieu mah. Anu ngaran hirup, arek susah, arek senang kudu dinikmati, ceng. Benar. Dalam mun teu dinikmati mah naon? Rungsing nu aya rudet. Kana sirah teh nya. Heeh. Ngopi heula ceng. Karena kieu nya suasana di lembur mah nya. Ih, Eta arurang teh arulin ka lembur teh supaya ieu lah nanti ayeuna kan usum pandemi geuningannya ulah kanu keramaian. da keur PSBB. PSBB teh nya. Jadi orang kudu ngikuti protokol kesehatan anger ceng. Urang ge teu poho makal masker jeung hand sanitizer. Ieu teh keur di daerah naon ngaranna? Ieu teh keur daerah Ciamis, Jawa Barat. Dharma Caang, Baladjenyo anu di Ciamis. Ya, Apa kabar? Mudah-mudahan calager heueuh. Amin. Betah ge nya suasanana hejo kieu nya. Asli. Sejuk. Tegersang ceng. Aduh, mendingan di nu kieu boga imah mah da ceng. Tapi ceng euy ngomong-ngomong, beuteung geus mulai ngarebek ya. Tapi ieu di dieu jigana tarutup keneh ieu warung di dieu. Hese ieu nangan tempat dahar ya. Soalnya Tak kumaha ayeuna lamun geus wae nama urang telepon, langsung telepon chefna titah masak ka dieu. gas. Rek, Bener. kuat telepon sueweng. Urang nyieun naon? Nyieun naon heula ieu teh ya? Lah pokona mah Kumaha cek si chef we nya? seukeut cek si chef teh pokona mah sadiakeun dahareun nungguna. Siap, digas. Kayak urang di review langsung hareupeun anu nyieunna. gas. Tah, Aku telepon. itu merenceng saya rek nelpon heula ya nya, dagoang. Halo. Wah, di mana? Cika dia lah, ka Dharma Caang, daerah Ciamis, Jawa Barat ya. Aduh, kurang masak di dia lah nyuasana. Pangnyadiakeun dahareun anu nikmat pokona mah. Kumaha di dinya rek naon wae ge menuna. Digaskeun pokona mah ayeuna keneh nya. Oh, ku kami jeung si Adi dagoan ya. Gas. Ceng. Ayeuna si Wa geus ditelepon urang dagoan eno urang. Dagoan lah bari ngopi, bari nyuasana urang dagoan. Bener, urang lelempangan heula. Siap. Wah, terus datang. Iya, chef andalan kita semua. Panas. Anak ceng. Wah, kumaha perjalanan? Panjang. Ayo enak mah urang masak. Masak lain naon? Langsung atuh ye spesial. Spesial naon enak masakan? Spesial today urang nyeun steak enak. Daging diduruk ngeunah kana malahnya. Oke. Yeah. Naon ceng euy? Ieu nempo daging kat buadag yakin dipasakna lagi. Ngonah ceng mah. Ngonah. Peak ku kami mah kabeh ya. Panas beuteung palingnya balik. Juara si Sep Wa si
Sep apa si Ua tuh tetenya dari kebetulan disebutnya Sep ku urang mah Ua da teh Ua urang meureunna kolotnya sekolot loba kuis tapi pasaranana jawara aing ek dahar ngonah cing. Tonton terus videona tong poho di like, komen, jeung subscribe. Follow oge Instagramna @nyehnyong_ceng. Alah, ceng tingali daging kat munuu kieu euy. Akhirna urang ngadahar oge hakan jiga kieu ceng ya. Nah ya Allah kacumponan ceng. Ieu teh naon ngaranna wa? jalur stick Celustik ceng. Ngan anggar aya orang Sunda mah kakuranganna eueuh kejo diganti ku naon itu ngaranna satu? Kentang. Juara ceng. Ngonah pokoknya mah ngonah. Dajang mah nu di imah. Hayang nyieun ke katanyana ka Ua langsung heuh. Da si mah bagian dahar. Kampak deh ceng ada di babawa. Juara pokoknya mah dagingna hipu samarana karasa kentang nangeunna top pokoknya tanyakeun si Adi nah teu dahar ieu gitu oke ceng. Duh, euy. Alah, sia euy. Dagingna euy. Keureut ah. Keureutna ge ku bedog sagede badak, ceng. Dagingna euy. Lamun ceuk Chef Renata mah juicy nya. Biasa di imah dahar lodeh jeung angan kacang. Ayeuna dahar daging ceng. Ieu kentangna teh model mashed potato. Lawan marane keur init-initan. Bisa oge ya. Rekomen ya, jangan juga kieu. Karena mah bahan-bahanna mah ya keur ayeuna mah bahan-bahanna ngagunakeun bahan-bahan nu instan. Dagingna ieu teh make tenderloin, mashed potato-na make mashed potato anu instan. Ujung bumbu barbecue na ge barbecue nu instan. Kayak suk pake teh malah urang nyieun anu meneh. Memang nyieun bumbu-bumbuna anu otentik nang nyieun sorangan. Dia mana pokoknya mah darurat ubar lapar. Ini dagingnya medium well. Jadi muncul kurang banyak asa kente atau henteu. Memejehna. Jadi dagingna teh teu lihat.
Emang ente ting udah merenya daging nanya. Ayo tanya nu masakna ya. Pak, Biasa nama proses pemasakannya ngaruh ke daging teh. Jadi lamun dibikin well done biasa nama masuk rada alot. Jadi mujurna medium. Nah. Angis tuh bagian uring oh bener-bener. Ini hayang aduh. Ya, ceng pokona mah aya nanya nu masakna cenah nyobaan geunah teu. Ieu cek urang ieu nu ngasaan ieu geunah ya. Mana gunanya? Bah. Kudu ku baso euy. Cik senok we. Nah, Empuk. buknya. Jusinya. Nyoh mana nyoh ya. Lamun jelas Pak Opik mah nyoh. Nah. Aduh anjing ngeunahna. Minyak na ngeunah emang nembul minyak na we lah. Maka samarana teh teh wa. Ngeunah teuing. Halus ilmu na eueng euy. Teu make kejo ge wareg, tapi eueuh ngeunah mah aing jeung kejo tuh deng. Deng. Berem. Juara pokoknya mah teh. Colekeun ceng. Colekeun ceng tah anjing kena minyak ceng. Alah. Asa boga pamajikan muaranya. Asli. Asa aing bener bunga hate pamajikan mah hiji cenah panggieunkeun kieu nikmat ceng da aing kakara tuh cek si Aa teh mah sayur lodeh jeung angin kacang kebiasaan udah bare nu kieu anjing meni asa Bisa jadi sultan. bener jadi kabeli itu di kafe-kafe mah set 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 ya ceng ya ceng tinggal ceng het lewat tilep belok kan juara pokoknya mah kalau wajang bahan biak sabaran wah berarti wah boga modal sabaraha Itu sebenarnya hanya 80.000 cepet. tuh 80.000. 80.000 bisa nyieun kieu wa tuh irit ceng maneh meuli daging meuli bahan dan lain-lain ngan 80.000 100.000 lah nya kalau mah merek pasak di imah dah ngeunah Bisa ngugemakeun pamajikan. nya tuh pasti itu seribu ge bisa juga makan pemajikan anak pemajikan di mahi dah kusorangan panas beuteung lo bateing mah ceng ngeunah pokoknya ngeunah Ceng meureun sakitu wae episode poe ayeuna mah asli sebeuh beuteung sebeuh ngonah nyeh nyoh pokona mah tah atur nuhun ka balad nyeh nyoh paling nu saena ieu. Nah, mangga baraya nyo anu bade nontonnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pokona mah engke urang nyieun deui masakan-masakan anu haluceu anu ngeunaheun anu otentik sip keur baraya nyeh nyoh nya. Oke, mantap.